Udang pot, Kan capek ini sih mana ini. lungsenya. Kunaon maneh meuni kuat ka bijil kesang awak teh. Teh buka sini kerupuk karet itu belum lah. Heeh. Kumaha bejana pot? Make jiga nu lalungsek kieu. Iya kemarin Pak, kita ngangon domba, Heeh. kita ngangon domba di Mang Ajo. Hmm. Sugan, Mang Ajo itu mana ke domba? Wah kita domba, sugan domba di tangan. Heeh. Yang kau aing cokot, ada domba di kuncit. Ya sugan aing makan mere. Ngomongna, iya, tina pertanyaan beda. Pot, iya domba. Nah, jadi nu mere Pak. Beda di pot pangjagaan ke domba. Beda. Sugan urang mah rek mere domba ka urang alhamdulillah mantap urang jawabna muhun gitu. Nya alhamdulillah urang kan kamari dahar domba ditanya di Mang Ajo teh datang kamar tuk pot domba aing mana? Mang tadi tarek mere lain ka urang. Ngambaknya pot ya? Ngambak. Heeh. Sugan teh meureun sugan maneh mah mere nya. Jadi Mang Ajo teh mihapekeun domba ka maneh di Tanganggon. Ari ku maneh malah dipeuncit teh samarukna mikeun. Dipeuncit diasakan dibagi-bagi ka tetangga. Ari isukna Mang Ajo Datang nanyakeun. heeh. Domba aing mana? Geus na beuteung. Heeh. Tah, Adena Mang Ajo mah jelema beunghar. jelema beungharnya. Beunghar adena teh. Kayaknya sok lah rezeki maneh tah urang sok ti Mang Ajo. Kan pada rada dicarekan saeutik-eutikeun mah meureun potnya. Beda emang kesalahpahaman ge. Engke mah teh latih teh salah Pak. engke mah tong kitu-kitu deui we cenah potnya. Nya, jadi Mang Ajo teh jadi kapok we meureun mihapekeun domba ka maneh teh nya. Alhamdulillah kemarin mere munding urang. Heeh. Ngan tadi eta urang teh dibenci. Heeh. Ngan ujang dititah ngomong eta munding. Urang ge boga sawah Pak di ditu. Heeh. Dititah eta di sawah. Mundingna teh di Cangcang. Lumayan mundingnya ini mah mahal pot. Ya, orang jadi inget domba teh inget tatarucingan pot. Tebak-tebakan pot nih orang pot. Oke ya. Anggaplah nya Mang Ajo. Mang Ajo teh boga domba 10. Boga domba 10. 10. Anggaplah maneh anu ngangona pot. Maneh teh di naon ngaranna teh dititah ku Mang Ajo. Dititah. Jelema kepercayaan Mang Ajo. Siap. Tapi punten maneh teh ekonomina sulit. Nah, geus biasa oke ya. Maneh dititah ngangon domba ku Mang Ajo 10. Tiba-tiba peuting kamari teh maneh kapalingan domba hiji. Aya salapan deui. Kumaha carana supaya maneh teu dicarekan ku Mang Ajo. Da lamun misalnya dititah ngagantian maneh mah teu boga duit pot. Boga. Lamun dititah anakan da eta mah domba jalu kabeh pot. Kumaha tah? Domba jalu kabeh teh urang ngomong anakan. Kumaha carana tah? Domba 10 kan kapalingan hiji jadi sabaraha deui pot? Salapan. Tah kumaha carana cek maneh? Pikiran maneh kumaha supaya henteu dicarekan ku Mang Ajo? Karena urang mah jelemana bageur pisan jeung jujur. Aing rek jujur. Palingan hampura teh kajagaan. Ngomong itu dengan secara baik-baik beureuna ai jelema mah salah kela tong wakaloba alasan. Lamun maneh jujur ku Mang Ajo daek teu daek maneh kudu ngagantian pot. Mang Ajo mung nyaho bakal nyarekan ka maneh da tanggung jawab maneh eta mah. Lamun maneh jujur bakal dicarekan ku Mang Ajo. Salah jawabanana. Tong panjang-panjang teuing. Coba naon deui alasan nu lain? Teu kahaja salah. Lain mungkin teu kahaja kan teu boga duit. Lapar. Punji maksudna kitu we. Lamun kitu keukeuh bakal titah ngagantian ku Mang Ajona pot. Nya mun rek dibere di dagingna ka Mang Ajo. Pan keur mah geus tadi dimimiti maneh.
titah ngangonjol di pencit maknya reka 2 kalian anak coba kumaha Pot? Domba 10 nya sasalapan deui sabab dibangsa hiji jangan bangsatna zaman kiwari Pot neangan bangsat hese Pot salah coba zaman bangsa zaman ayeuna markenasi bener eta jawabanana tong waka kadinya wae sia mah aku seringan urang mah pinter neangan celahna coba kumaha ta domba salapan tanggung jawab sia kudu kumaha lamun maneh ngabangsat da maneh mah jelema jujur Pot nya maneh mah bakat maling Pot lamun maling digebugan wah karunya ta si Semar ningali budakna digebugan coba kumaha ta taluk Cen ulangi coba pertanyaan orang tadi naon Pot domba na 10 aya nu bangsa hiji urang kumaha carana anu kumaha aja teh dicarekan nya tadi padahal mah aja atuh siap Pot eta mah atuh meureun eta teh maneh kriminal secara berencana Pot aduh bahaya eta mah Pot taluk kieu Pot secara cerdas jawabanana jadi dombana kaluarkeun lah tina kandangna kabehanana bijilkeun kabeh jajarkeun ku maneh Pot bejakeun ka Mang Ajo ieu domba ka 10 ieu domba ka 8 tuluykeun Pot Inu domba ka 8 ulangi ti mimiti ieu domba ka 10 terus ka 8 ieu domba ka 8 ka 7 ka 6 tanggeus genep tah ieu domba ka genep tah ieu sesana 4 coba ulangi ti kieu we nya aya kan aya 8 sok hitung kumaneh ieu domba ka 10 domba ka 8 ka 7 ka 8 cimbalik ieu kan 8 dombana teh sok Pot tah geus sok iya domba ka 10 ka 8 ka 8 ka 7 ka 6 tah geus ieu domba ka genep sesana aya sabaraha 4 genep ditambah 4 10 bener teh tapi dah benar eta juga bener tapi salah Pot ngaranna ge tetarucingan sakali deui nya kapikiran kumaneh jadi Mang Ajo moal menta ganti rugi ka maneh dah sabab geus dihitung babarengan ku maneh Pot geus dihitung mah maneh kabur balik deui Mang Ajo hatur nuhun abi bade permios nyeri beuteung salamet maneh teu kudu kaluar duit gitu nya Pot berarti jago sia bangsat ningali taktikna tah kedah nya Pot maneh kudu maling deui da lain bangsat maneh mah kudu ngagantian da ekonomi maneh teh sulit boro-borokeun ngagantian domba tapi maksud urang mah lain eta mungkin maneh lamun geus boga milik gantian ka Mang Ajo kitu Pot sip lah mantap itu ngaranna ge tatarucingan Pot ngomong kos gitu aing kemarin kan dompang ini yang bawa tuan yang sigareng sidawala cek sigareng sidawala teh kan hoream teh maneh katanya bisa anu keur ngangon di lapangna aing teh ngelehan ka aing Mang Ajo ka adinya ka adi deuleuh bang ka lapang dah bang dina aya anjing dina anjing gede galak jika mah hidung budug di dina karawokan atuh tong ka aing nyebut anjingna Pot sudah bingung Duh aing rada kesinggung kieu Pot gara-gara anjing tong dibawa kana hate dah deui tuluy si anjing poe deui dah ini jelema iseng aya deui insya Allah deui aya kawin
Sugan aing mah bakal kabur anjing teh. Baledog sia. Kalau beunang kana etana kana awakna. Oh, Kela. Ari anjing lamun di baledog pelondong. Anjing. Nyebut anjing enggak anjing? manis. Heeh. Nya beda we. Mun sing sireumeun kumaha kemanusiaan nya. Heeh. Kan jelema sing sireumeun jeung. Mun sireum Naon? Mamanusaeun. memanusiaeun. Balik deui tadi teh kan. Anjing di baledog. Anjing baledog maneh beunang kan awakna. Tah. Ngambak meureunnya. Urang katinggali anjing teh keur modal. Heeh. Keur bagiannya. Keur modal. Anjing kan kitu anjing. Heeh. Ieu ngaliang. Heeh, kalian. Marong kok aing. Heeh. Wah, itu Aing keur sabari seserian. heeh. Rek mah. Anjing aing keur lompat kan gaca. Heeh. Lompat. Lompat gitu dah. Bari heg-hegog sia teh pot. Heeh. Napas jinggo nya. Geus mah udah 2 jinggo. Ah. Terus TP. maneh diudag da tadi tipe anjing teh da saha boro-boro anjing nya. Jelema wae we. teh tarima sok. Heuh, pan jelema teh juga anjing da kan kitu. Nah, saat disarwakeun anjing jelema sia mah pot. Spesial. Aduh. Heeh. Anjing teh beunang meureun ngamek nya keur ngeunah-ngeunah modal. Aya nu manting. Kanyahoan jelemana. Wah, si cepot ye nu manting aing teh. Diudag. Seter kebek. Gede kapos pesona. Heeh. Anjing sigare gitu. Lah, aing udah anjing mana cenah. Heeh. Ngomong gitu. Tukang anjing. Anjing teh bisa aya deket. Rek lu modal. Sugan aing ngambek ya. Euy juga. Maksudnya ngajakan Aduh. Heeh, meureun nya ai maneh mah samarukna sieun digegel meureun nya. nya heueuh sahawa ieu sahanu teu sieun diulang anjing. Ai maneh teh geus nyerah capek lompatnya geus eungap. Geus teu kuat ngelehan we eureun nya. Ka anjing. Anjingna nepi cek anjing teh rek ngilu modal. Aduh. Aya wae pot sia mah. Dasar kalucuan teh nya urang inget pot baheula pot. Keur zaman-zaman malariung jeung budak-budak luar biasa lah nya. Kieu pot. Kan anggaplah meh babarinya deskripsikeunana pot. Aya si bengal, aya si lucu. Aya si nakal, si lucu. Urang kan ngalariung jeung si nakal. Nya bergaul teh sehari-hari jeung si nakal. Si lucu di titah. Da si lucu mah sok ngagugu wae. Maneh ka dieu pangmilikeun ieu ka ieu cenah. Daek ka ieu ka Alpa cenah. Ka Alpa meuli naon? Cek si lucu teh. Meuli ieu cenah. Paragi aya lah kitunya. Naon kan? Aing Naon kan? meuli naonnya nu sok ditiup teh dengan pot balon. Balon nu sok ditiup pot. Aing jauh teh mikir. Meuli ka Alpanya. Gede ke Alpa. Pas nepi di Alpa, maklum kan aya alurang mah gaulna teh nya di desanya pot di lembur, kampungan lah gitunya. Ke Alpa. Di Alpa pas nepi di Alpa teh, punten. Cek aing teh. Nah, ke Alpa puntenan diantep we ku urang teh da urang mah nganter nya. Diantep we. Manehna apu puntenan. Eueuh nu nya ngajaga anana cenah. Punten salila-lila punten eueuh nu muka pot eueuh nu menembalan. Apana tinggal abus. Padahal mah tinggal mukakeun dasar maklum jeung zaman baheula pot kadinya. Punten teh cenah. Kan kuduna mah neangan nya pas asup ka Alpa teh neangan ieu mah. Punten teh. Iya anu jaga warungna. Ning warung. Ampun ngerakeun aing mun der aing era halaman aing eta. Kala aing ngelawat ya. Punten ieu nu jaga warungna
kata si mbak nadanya, iya ada yang bisa saya bantu kakak cenah gitu kan sok kitu wae nya. Cek si mbak nade Aki kakak bade iya. Aki-aki ge kakak we. Geus ijuan ge kakak we. Lain mun hayang diterima awet muda tak ka Indo apa selamat datang kakak cenah ieu. Syarat geus bongkok ge kakak we kan. Selamat berbelanja rek nukeran duit ge. Selamat berbelanja we heuh. Selamat datang. Tah pas eta teh kadinya singkat cerita. Mbak ada fiesta mbak. Fiesta apa? Ini diasongkeun dahareun. Bukan mbak, bukan yang ini. Fiesta yang satunya lagi. Eta we bukan mbak. Fiesta di mana ya? Eta we skip lah eta ya pokokna mah. Jadi gitu intina. Jeung samemeh muka lain samemeh muka panto teh senalna dilaan jiga kos ka musola dengan pot. Cek aing teh. Aing goblokna teh di ngiluan sarua nuturkeun budak eta. Budak awal. Sarua. Keur zaman baheula eta mah pot zaman SMP aya aturan ka Alfa dilaan senal aduh. Teu naon tapi ayeuna mah alhamdulillah pot rada ngotak saeutik gitu. Cuman pas pelebah ngadahar make sumpit urang rada teu bisa pot euy. Kudu make sendok wae duh. Teu bisa kene sumpit. Can bisa pot urang euy. Sumpit anu ieu teh ning nyaho sumpit teh? Ngadahar mi teu bisa. Lain sumpit eta ning sumpit paragi di Papua mah paragi ngalaan bagong gitu ning. Oh. Kan urang mah teu bisa make sumpit eta mah ngadahar mi. Nyaho cenah. Aing mah mana ieu euy. Ai anu kieu mah babari kawasan Jepang mah babari. Kan mana bisa teh kadahar mi make sumpit? Bisa teh. Di kieu. Ampun. Nyaho kan alat sumpit. Apa? Paragi ngalah hewan kan baheula. Yang mau bangun. Gitu kan. Ku lauk ning di Papua mah nya lamun ngalah lauk teh. Plung Cium kayak gitu. Eta ngaranna sumpit. Gitu. Sumpit sok tayangan di YouTube maneh di Google. Cuman geus gede bisa asli. Ada banget tuh ngadahar sumpit make nu kitu. Ya bisa ngadahar medis lewat sumpit. Gitu pot. Nah eta mah kalucuan baheula walaupun urang teu bisa nyaritakeunna secara lucu tapi diinget-inget mah. Geuning urang ngalaman ka Alfa dilaan senal pot gitu. Ngalaman ka Alfa pupuntenan gitu nya. Bahkan dibuka-buka atau kumaha eta teh? Jieu. Punten gitu kawas nyamper barudak ningan euy urang mah. Gitu. Bahkan aya hiji deui babaturan urang meuli pulsa ditutungguan. Samaru kudu dikeresekan cenah. Meuli pulsa salila-lila nungguan pulsana atos cenah. Tos dikirim nembe cenah. Keresekan we atuh cenah. Aya aturan pulsa dikeresekan pot. Kacau aya carita deui teh pot. Ari. Nya kan babandring. Bandring apa ketapel. Aing si dawala teh kudu dai gabut teh pan. Sini nyoba aing mah ngaranna gabut. Limbangan kebon doang dia naon. Neuleuh tangka kadu can aya can buahan. Nyaman tangka jamu. Nyaman tangka manggu. Hayang barang dahar we maneh teh intina mah. Hayang barang dahar. Jeung bosan teh di imah ge teh naonan Pak. Nyangan kalapa, nu murah pan rek kaluhur mah kan nungguan murah ka mah nya. Ya heueuh. Yang nu dihandap nah singkat carita tah pas keur nangan eta nangan kadu. Aya kadu teh nu deet. Handap. Dia ada banding. Kebetulan si dawala nyokot banding. Pot mun keur bosen mah urang dia da. Itu dia. Teu beunang, bajina cicing kan. Cicing kan.
benang nganter hiji berapa jeung Heeh. tergerak nah baju ini kirinya gina biasa makan baju yang juga Luluncatan. Heeh. Terekelat. pas keur ditinggali di deketan baju Naon pot? hulu si aman botak di luhur Aduh, sia main bandring wae. Meureun beunang nyerieun cicing pingsan meureun. pantesan cicing teh neangan nu ngabandring nada teu katingali sia nu ngabandring teh Samaruk meureun nya cicing. da jiga bandring sih teh ya hulu nya ieu teh botak lucu gitu nya cuma emang bandring teh buntutna Nya. kan buntutna kayak kosidu teh Heeh. bedilang si dawala cung 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 teu beunang-beunang meureun cicing teh emang gerak ya ngan teu aju kumpul pan bajing sok aju pantesan cicing dah hulu jelema Pas kemana disamperkeun rek dicokot. Sia meureun tina nu nakolan hulu aing teh. kan adena bagus sih mah teh ka kamera ini Heeh. ibu Heeh. kan anakna buru Hanapna buruk. Kaina usum kadu, usum angin aya nama pot euy. Kadu loba nu maraling. Sia anu malingna meureun nya. Sawareh. Sawareh deui batur. Jangan sia-siakan kesempatan yang sudah di depan mata. Benar. Ya misalkan lempang duren. Mun teu dicokotnya mending kene diangkat. Heeh. Da moal aya nu moal milik lagi moal. Nya, bener pot. Hanas kanyahoan wae. Ieu mah tos sawartos nembe ka Gusti Allah kan. Segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit milik Allah. Allah Subhanahu wa taala. Sanajan maneh meuli tanah, nya pada tanah Allah teh gitu, Pak. Heueuh sia mah duh. Hese debat jeung maneh mah pot euy. Tapi nu penting mah teu ngarugikeun kitu nya. Naon deui nya potnya? Geus kitu we lah. Ya daripada nu eta ngemalimkeun berbicara. Nya ngarugikeun. Heeh. Karena tadi rame-rame. Heeh. Arek maling gitu. Tapi bener pot urang aya salutnya ka sosok film. Film Kan lamun cek manehnya tokoh jahat jeung tokoh bager teh kudu bener-bener bager nya potnya. Nya. Lalakonna kudu bener-bener bager nya. Nya. Tapi aya film judulna teh Zorro. Yo Pernah ngarajo can eta. cai. Cek maneh kaasupna bager apa jahat nya. Kan si Zorro gawena maling pot. Ai perilaku maling salah atau bener? Salah tuh di mana-mana. Tapi dina film eta mah si Zorro malingna maling ka pejabat-pejabat anu tara inget karena rakyat anu korupsi. Jadi malingna bukan maling ke sesama rakyat jelata, maling ka konglomerat, maling ka mafia. Eta nu dipaling teh cek maneh eta tokohna jahat apa bener cek maneh? Mun salah bisa disalahkeun. Aing teh salah. Nya tetap perilaku maling mah salah gitu. Jadi si Zorro eta mah sosokna urang resepnya. Jadi hasil maling teh dibagikan ke rakyat. Lain sebalikna. Robin Hood. Robin Hood gitu pot. Lain sebalikna ide aing mah kan maling duit rakyat didahar ku sorangan. Ai Zorro mah kan maling keur ka rakyat. Keur merean rakyat. Mah jadi maling manehna set. Ka mafia-mafia. Maling duit rakyat. Hasil malingnya dibagikeun ka rakyat. Ari di aing mah kan lolobana. Maling duit rakyat Dihakan sorangan. sorangan. Ai Zorro mah kan maling mafia. Mafia nu dipaling teh ai mafia mah kan balaleunghar pot. Arudi dipaling set dibobol. Duitna dibagikeun ka rakyat halusnya. Halus Tah cek maneh eta teh kaasupna tokoh pahlawan atau penjahat dari kedua sisi ya. Mun urang di sisi rakyat urang ngandukung. Nya. Mun urang di sisi anu boga teu ngandukung.
nya karena tadi perilakuna maling mah tuh bisa dibenerkeun ai maling mah maling gitu kan. Pos ngabohong dina kebenaran. Tetap nggak bohong gitu kan aya poinnya nggak bohong gitu, seperti itu karena bohong eta teh segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan gitu pot Memutarbalikan fakta nya tutup lapor ayo saat itu we di pusat urang nyari tadi urang babar katakan deui kayak di sanes waktos sanes di sono nya selamat anu nonton selamat anu ditonton sekali selamat tetap selamat sakitu we ti simkuring sareng gue Mang Dery wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.